Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa patepang dangu deui tiasa seserangan deui sok sana semung di zaman tarang langkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng nu katuna dina dinten kamari jecerna sang preman dina dinten ayeuna teh neraskeun bagian anu ka 28. Mudah-mudahan ku aya ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalebu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sekolahna di sekelukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sobrate yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngangukeun wilujeng mancur dina hapena sewang-sewangan prung. Para mitra kaum dangu sadayana, mahya anu ngalatih kasih mood nyupiran jelas mahya ngarasa bunga sanajan mood hampir nabrak tukang beca tapi mood bisa disebutkan calakan pubuhan mood pada bangor teh geuningan diajar motor harita ku kabogohna ku ira bukan motor metik ongkoh bisa ayeuna oge kasebutkeun diajar mobil oge teu hese ngajarkeun mood mah gampang artina mood ti poe ka poe harita akhirna saban isuk saban sore kadang-kadang diajarkeun mobil sawe anu nganggur nah adiba anu nganggur nah mahya anu nganggur pasti ngajarkeun mobil ka mood atawa ku Mang Ujang babaturan anak mahya anu ayeuna Mang Ujang teh geus boga pamajikan sarua geus boga anak mood anu ayeuna ngajangelek jadi hiji pemuda anu memang hebat kasebut cicing mood di Bandung ayeuna cokot singkatna we lah nya tong ditetek itu jeung ieu kurang leuwih meureunnan geus aya kana 3 bulan. Mood anu memang bisa pindah ka Bogor, pindah ka Bandung tangtuna we make panyuap atawa jeung naonna lah intina mah bisa we duit anu gede tangtuna. Mood saban isuk-isuk harita ngelapan mobil anu rek dipake ku manehanana pikeun bareng ka sakola anu ayeuna mah mood teh kakocapkeun geus lancar kana mobilna teh. Mobil anu mewah bogana mahya tangtuna. Anu ajang paragi mood we jeung anakna nyetera Neng Pipi. Neng Pipi oge kacida pisan bungahna ari dianterkeun ku mood mah beda jeung dianterkeun ku supir hanas neangan supir. Tapi tetela Pipina teh daekeun init sakola. Alasanna teh rupa-rupa teh wae mah. Ayeuna ku mood mah justru isu keneh oge Pipi teh manidaekeun sakola teh sarapan pangheulana itu jeung ieu intina mah daekeun we sakola kacida pisan bunga nakeun adiba sabab nu nganterkeun anak mood anu bisa dipercaya ku manehanana boh teh mah Pipi jeung mood istilahna mah aya nu ngaganggu itu jeung ieuna nu tangtuna we adiba geus percaya ka mood sabab mood teh ngebogaan ilmu panemu jampe pamake anu hebat anu jadi akina. Isuk-isuk harita mood anu geus siap-siap geus make sepatu itu jeung ieuna. Pipi anu ngageroan lantaran titah indungna. Ha? Amud? Cek Pipi harita. Mohon Pi. Cek mood harita. Anu sorana geus ampir-ampiran gede mun teh sorana. Kadang gede kadang leutik sorana teh.
Lain geus bujangan kitu masuk lak-lik ning sarana. Ya sarapan heula sar mama. Nya ka sakedap. Cek mod harita. Anu antukna mod turun ka handap. Geus make sepatu itu jeung ieuna ti luhur. Da sepatu teh teu kotor, teu lain urut nicak teh kotok. Da sapoe leumpang kana mobil itu jeung kana mobil we. Ku di kampus teu, anu teh ku di sakola leumpang. Bari jeung tara loba itu jeung ieu. Budak sakola anu hiji SMA, anu hiji SMP kelas 3. Anu tangtuna siga anu sapantar we, sabab memang ning pipi maka sebut jangkung. Saimbang we jeung mood. Nu kasep jeung nu geulis harita rek arinit ka sakola. Mood oge nu beuti heula mah rada hideung ayeuna mah rai-rayan, beureuna leubeting mah loba mani teuing kumaha ngan anu jelas mood teh ayeuna mah henteu hideung geseng kawas ti heula. Rai-rayan we kumaha manis nu puguhna mah. Duanana harita kada lalapur nyamperkeun meja makan anu ka mana di mana eta meja makan teh geus aya Mahya jeung nu jadi pamajikanana nya teh Adiba indungna Pipi. Sosok Pipi gara dahar ya bisa kabur berang teuing. Sok mod. Mun teh cek mod harita. Kumaha mod sakola teh? Perkembangan. Alhamdulillah. Mali serencangan ayeuna mah. Nya syukur kitu mah. Kumaha Pipi? Aman. Alhamdulillah, Pak. Pipi oge aman ayeuna mah. Nya keut percaya we. Kamu si Amud datang tumangan tep lamun teh mah aya nu kumaha-kumaha ka Pipi. Jap sararea hari teh jaran empe. Nu kadenge teh careplakna we hungkul lantaran memang sararea ge keur sarapan. Sageus beres sarapan tangtuna muda kudu init sakola ngantir antara Pi bareng jeung Pipi. Ayo Pi. Kang. Kesadap Pak. Cek Pipi harita balik di ka jero. Aya nu tinggalin ting naon. Tukung sirila Pipi harita pamitan kana jadi kolotna indung jeung bapana nya kitu di emut. Leos duanana hari ngaleos. Siga anu dilanceuk teh bener, nu kasep jeung nu geulis. Padahal mut teh jauh tanah ka langit, urang Bogor bari jeung Tapi kunaon mut bisa siga anu ngepas kitu jeung Pipi teh. Nu kasep jeung anu geulis. Adiba anu nangtung harita neuteup nya kitu deui Mahya anu nangtung neuteup ningali emut jeung nu jadi anak. Saliwat mah emut jeung si Pipi siga adi lanceuk nya mah nya. Begoge ge. Padaha nyahan nya. Emut jeung si Pipi teh umurna oge kan jauh. Eta we sakolana si mudna kelas 3 SMA beda si Pipi mah kelas 3 SMP. Nya. Padahal si Pipi teh dah asupna teh ngora kene budak teh teu nepi ka 6 tahun da soal teh SD-na gitu. Nya. Adiba sanggeus tuluy mobil harita arinit deui. Pipi sajeroning harita dina mobil ngajak ngobrol we harita ka emut. Pak. Naon Pi? Pipi yang aman ka Bogor ya. Yang aman ka Bogor. Mau betah di tempat ama. Nah, makanya mah betahnya pasti betah tuh, Nah, Nya ya, tapi kan tempatnya kan beda. Tanya we si Mama. Si Mama nu apaleun si Mama jeung si Papa mah sering kali itu. Tapi kan dari Pipi tentu pernah diajak. Pas Mama ka ditu tentu diajak. Papa ka ditu ge tentu diajak deh. Amun ge mau liburan ka Bogor yeuh, Nya kudu bebeja heula atuh, ceuk mun harita. Nya itu bebeja pasti. Ceuk Neng Pipi harita bari ngareret ka Mud. Mud anu mantep we harita ke jalan. Teteg dina ngajalankeun mobilna. Tekung sirila duanana harita
geus nepi ka hareupeun gerbang. Satpam anu langsung mukakeun gerbang, anu pas asup gerbang teh arek arah asup pisan. Hampir keberangan nya Pi. Nya, Cek Pipi harita bari imut na galenyo. Sanggeus mobil diparkirkeun jerut harita tarurun, Pipi lulumpatan ke kelas SMP sedengkeun mood lulumpatan ke kelas SMA. Anu memang sadaerah dinya. Kalangan benteng unggul meureunana. Tapi memang sadaerah eta gitu. Tega kocap diajarna barudak. Caturkeun beurangna. Mod anu memang keur leumpang we. Katingali aya nu ngageroan. Wanoja anu memang bukna tukung. Tapi memang paromanana geulis jeung jangkung eta wanoja teh. Mud. Red mod ngareret. Tika. Naon Tik? Cek mod harita. Bareng yuk, ini yuk. Cek Tika. Aduh, kumanya dah bawa mobil si Tik. Bawa mobilnya. Kan ada adik kamu. Nyatu kan temenang nyupiran ku. Iya, canu menang nyupiran adik mah. Cek si mod anu yang nyarangkana teh. Anu ngaran Pipi teh memang adikna. Yang kedemnya kak tuh kalau mun saya temu mobilnya arek milu lah. Emang naon kita mun kudu bareng kan beda jalanna gitu. Ya maksudnya teh kan bareng. Ulin heula. Si Kartika anu sarua ka parkiran. Saterusna Kartika nyarane dina mobil. Engke kan malam minggu, Mud. Nya, terus naon? Ulin jemut yuk. Cek Kartika. Duh, ulin ka mana tuh? Lah sok karorea mari ulin teh. Cek Mud harita. Ih, pira aku sing di imah wae tuh, Mud. Kan kesel meureunnan. Nyai geus biasa mah teu kesel, Kak. Cek Mud harita. Terus kamu malam minggu suka kemana? Yang paling jalan-jalan sakeluarga kabeh. Oh. Tukung Sirila harita kurunyung Pipi. Wiyu. Cek Pipi harita bari narik leungeunna Mud. Tika yuk rek mulang heula yeuh adi geus datang. Nyamut. Cek Tika harita bari ngonon keseueulna keranan. Bari ngareret ka adina Mud nyaetana Pipi nu disangkana adina we meureunna. Tika anu neuteub seukeut kana mobil anu mewah na keranan. Anu ditumpakan kudua atarapi ku Mud jeung Tika, atarapi Mud jeung Pipi. Dina hatena pok ngomong. Si Mud iku can boga poga-poga pasti aing kudu pangeulana menangkeun si Mud. Kasep dak teh. Kedon Tika. Di tukang harita anu nanya ka Tika. Red Tika ngareret. Per. Teu rek mulang. Bareng yuk. Orang kumaha kan mau mobil tuh, kamu mau mobil orang mau mobil. Geus Cek Tika harita bari langsung we asup kana jero mobil. Sia. Cek Perdi harita. Tika harita menurunkeun mobilna tina parkiran keluar. Digorani ku Perdi. Tik. Reg Tika harita ngeureunkeun mobilna. naon Per? Kepenting sakai mah nya. Yah, Cek Tika harita jebi. Nu saterusna
tika tanapi nincak gasna beli yang mobil harita ini serengan perdi ku tiba nyengir weh tika so jual mahal cek perdi harita nyurahkan kartika anu kakara keluar bisa tika di sekolah sedangkan mood anu bareng jeung pipi mood anu ditanya harita ku pipi bari ngaret saha tadi teh? Itu si Kartika. Naon? Ngajakan bareng balik, teh mah bisa dah mau mobil cing teh. Entong ih. Cek pipi. Emang ku naon? Ya, resep lah pipi mah. Cek pipi ada tuh. Mun resep kumaha? Nyapukan ulah we. Cek pipi deh ngadat deh ujug-ujug nanti. Emang ku naon gitu pi? Guna naon? Cek pipi bari manyun. Nya cek mudei harita. Antukna perjalanan teh harita tegung sirira geus nepi deui. Malam minggu dina waktu harita pipi jeung mood harita ngalalange weh. Lajo TV bosen. Mood di luhur. Mood harita nu kabeneran keur di kamarna bade gagoleran malam minggu teh lain ulin keluar ka ditu ka dieu. Sedengkeun pipi dihanap aya indungna jeung bapana. Teu ulin kitu pi. Kemana tuh Pak? Ajakan atuh si mood ulin gitu kali itu jalan-jalan kantong penting teuing ulinna. Mete kesal teuing tingali tadi manyun we kaos kitu. Cek bapak nanya tanah mahya anu ningali anak na manyun dibanding nyekel HP main game. Ya juga ajakan si mood antong penting teuing ulina jeung tong ka tempat-tempat nu aneh ame hafalin ongkos si mood bisa rek ulin mah. Cek indungna harita nu memang percayaeun ka mood. Kemana nya? Cek pipi harita marah mai. Nya kemana? Kemana we ulin mah? Ngan kade ke tempatna kudu bener. Pak. Aya basar pada? Aya basar di mana? Surna mah di Tegalegas nah. Lah, sok diomongin kayak di Tegalaga mah kade, loba jelema teu baraleg. Cek pipi harita manyun. Dan juga wae teh naon dan jeung si Mud ieu tuh juga tuh ajakan si Mudna. Bios mah. Nya, tapi tong penting-penting cik mah oge kade we di jalanna. Ke tempat-tempatna kade sing hati-hati. Bawaan naon misalkan mau HP kade ulah ditemong-temong ieu tuh para rugu. Asupkeun kan atas nya. Ka tempat. Harita pipi lumpat ngililik sakolepat geus leungit. Mahya ku tiba gogodeg we. Teu beda jeung indung gitu mah meureunna. Nah nyalakeun ka mama. Ya kan kitu baheula meureunnan. Sering amek-amekan kapanan lain kanu calon jadi salaki teh. Nya sok diasalan wae kapanan. Saha nu ngasalan? Mungkin baheula ieu naon teh. Cek adiba harita rada barireung beungeutna. Sok bakat udah mahya mah geus ngasalan kitu teh. Jadi tungtungna teh sok rame we di imah teh. Mahya ku tiba imut we ngagelenyu. Mahya anu geus lumayan kolot oge tapi da arif beungeut mah nya kitu da adiba. Jigana teh siga teu kapangaruhan ku kakolotan. Bubuhan meureunnan boga itu jeung ieuna, teu mikiran itu jeung ieuna, teu mikiran hutang ka bank keliling. Jongjon we meureunnan. Nu matak mahya jeung adiba teh sigahna teh lalajang we garenah nekarana pada budak geus parawan. Kitu da ari beunghar. Adiba ieu pipi anu naik ka luhur harita. Ngagedoran kamar nu katingali mood anu keur di kamar harita teh. Da pantona teu dikuncikeun. Keur main game mood. Cek adiba cek pipi harita bari asup ka kamar. Red mood ngareret. Naon pi? Amang ieu Amang ka mana? Ya basar adi itu
Di mana? Itu di Tegalega. Ayo Cek di cek pipi harita beri narik leungana emut. Ih, kela tuh. Di mana sih? di Tegalega. Meni. Ayo. Cek pipi. Nya. Si Mama jeung si Bapak geus ieu. Tos. Kan pipi na may warta di pibarang ko si mama oge. Ah, bohong. Ih, inya. Ih, Cek pipi harita meni teu sabarana keranan keureuweut teh. Mun ngaran seuri harita. gak ngomongin suri inya dah. Mama semi barang. Ayo Kenjo tuh kana pula akang reksa itu arek salin. Cek mun harita anu memang rek salin. Jangan pakai celana santo gue gitu dah mana penting iya. Kieu wae. Nya gitu amunna gitu oge kasep dah. Dasar. Cek mun harita bari nyorongkeun tonggongna. Pipi sina keluar. Pipi nyengir harita nu saterusna pipi kahana. Lain salin atuh pi. Ya we mah. Eta mah make kerudung budak teh kumaha Hilap mah. Tuh nya. Ih, budak teh. Cek indungna teh kukulutuk lantaran pipi rek keluar teh make kerudung. Ngantukna pipi harita asup ke jero kamar, rap make kerudung, make celana panjang, make baju tak kaos tangan panjang. Keluar deui dewasa, geus kitu mah make pakaian kaos kitu mah teu katingali budak kelas 3 SMP. Jika budak dewasa we geus. Dia budak kuliahan sarua. Mun anu ti luhur turun harita make celana sontog, utang tuna. Celana sontog PDL nu loba sakuna teh ya geuningan. Anu sok biasa dipake ku anak muda. Kaluhurna make kaos, nu saterusna mun teu make topi, pantes nekeranan. Pok mun harita ngomong bari gek diuk. Emang tuh sawartos gitu mah. Teh. Naon teh? Itu pipi ajak kamu sana. Nya juk kali itu. Tira naon, kantong penting benya. Kandel mun si pipi mau ulin kemana gitu. Careknya. Oh, mohon teh. Nyamut. Percaya kamu. Juk, hati di jalanan, tong penting balikna nya. Mohon sanggeus puguh kitu mah pipi harita keluar deui di kamar. Ayo. Pipi angkat heula. Nya Juk. Hati-hati di jalanan kade HP tah naon duit naon. Mun boga duit teh mut. Aya keneh teh. Tah, duit tah. Bisa yang jajan ke yang si pipi doan. Harita mun dibere duit ting sawaraha ngan anu jelas 100-an harita teh kanal. Ya jika nama kurang lah 3 gope mah gitu. Aja mah beunghar mah duit mere gope mah. Teu aneh. Antukna mud harita init bari nyakuan duit. Sanggeus pamitan ka Mahya. Mahya harita nu neuteut perkara tangtungan mud. Anu beuki dieu beuki gasep wae beuki pantes wae. Pipi harita anu narik leungeun mud. Ayo bisa buru penting teh. Tenang atuh pi, meni sok rurusuhan ceuk mud harita. Duanana arasup kana mobil digerungkeun. Satpam anu sigap we harita dunungan anu rek keluar teh harita bari langsung we tunduk ningali mud keluar jeung pipi. Wanoja geulis anu sigahna teh kabogohna we meureunan. Da moal anu nyangka dilanceuk, moal anu nyangka dulur atawa moal anu nyangka mun teh didinya dikukut. Paling nyangkana teh nya kabogohna we atawa tunanganana meureun. Mud anu kasep pipi anu geulis nyetel dina waktu harita. Mobil anu nyemprung init ka daerah Tegalega, Bandung. Tapi ka Tegalega Bandung teh kurang leuwih meureun jam 7:30. Atanapi sabada magrib lah, lain 7:30. Sabada magrib mobil diparkirkeun harita curut duana turun. Katingal di Tegalega teh aya hiburan itu jeung ieuna aya pasar jeung sagala rupana. Pi tong lupas. Pipi nu antukna harita nyepengan leungeun mud we terus ka ditu ka dieu. Mud anu leumpang ka ditu ka dieu ningalian basar itu jeung ieuna. Main basar juga. Ulah minta.
Pi tong gituan ah. Kebiasaan kena. Cek mood nyarekan. Pipi hari teh medut. Ini ngabaso yuk. Kakak mah ngeunah juga ngabaso ya. Di mana? Itu tuh tukang baso lo, Pak. Iya, meni. Mani dinya dong dinya tuh ah. Emang di mana? Kan amang lagi kata galega jadi ngabaso naik kudu kata galega gitu. Tahu sih tuh ah. Ya, akang geus teu hafal. Nyayu we. Nu antukna mujeng pipi harita ngabaraso. Baso mang. Cek mod harita berigek diuk duaan. Katingali aya sababaraha urang jalma di jero teh anu sarua pasang-pasangan. Mod harita ditingalikeun di jero anu keur dahar ngabaso dina waktu harita. Kurang leuwih aya 3 beureun jalma di jero. Mod anu kabagian di gigir harita baso teh da memang pinuh tempat ngaran-ngaran tempat baso di dinya pangkalan karet teh mah da saeutik. Rina pinuhnya. Nya meureun batur ge geus geus sakedeung di kalaluar meureun. Cek mod harita bari ngageserkeun korsina. Pipi harita anu nempel we ka mod. Mung pajauh jeung mod teh lain ku masalah itu jeung ieu na sok sieun we. Kaleungitan mod atawa mod leungiteun manehanana. Lada jang, Neng. Sedang emang. Lada memang abi mah. Cek mod harita. Antukna duana ngabararaso menikot seuhah nakarana. Pok pipi harita ngomong. Kaosnya nya. Nya tuh lumayan lah baso sekelas di kaki 5 nya lumayan hebat. Lumayan raos sih. Cek mun harita anu sorana geus mulai rada tarik lantai rada gede-gede mun teh. Rada awakna ge gede ayeuna mah teu budak leutik. Ngan sok kadang-kadang leutik mun teh sorana. Kadang ingat can tumbuh dewasa benar mun. Terus kemana deui? Ya kemana we lah. Tapi ya kemana? Salingga itu yuk. Di mana? Itu di situ. Cek pipi harita bari nunjukeun. Para rohek tong di dinya. Emang aku nah gitu mun poek. Ya, teu kudu naon sih. Iya. Misalnya alim ih. Cek pipi harita. Mun kur tiba seuri we harita. Ningali nu geulis harita jam medut ke manehana. Waktu beuki nyerelek kepeuting. Kira-kira 7:30 mod anu geus seubeul leulempangan di itu jeung yeuna anu antukna kaluar ti Tegalega. Tong ka uwinya. Emang ke mana heula? Nah, jalan-jalan yuk kan. Jalan-jalan ke mana? Ya kemana we ke kurilingan. Ayo. Cek pipi bari asup kana jero mobil. Mod anu ngagugu we kanu geulis harita ka mana we initna teh. Sajeroning perjalanan harita pipi atuh terus we ngoceh. Kumaha pi? Si awen di sekolah teh ya. Tong di deketan deh. Ini centil. Cek pipi deh. Centil. Nah, centil kunaon? Emang pipi geus ningali gitu. Acan. Yang jika nanti beli centil eta geuning mending nyaketan we ka amud. Nyakeun bahaya tuh nyaketan mah. Da tina naon ieu teu bohak ieu teh nyaketan nyakeun bahaya tuh da rencangan aong kok. Cek mod harita. Ama atohnya. Naon? Anu dicaketan ku si nu tadi teh ya. Geulis henteu. Cek pipi si kanu amak-amak kana karana. Emang kunaon kitu yakeun bae cek ngaon ge. Ada rencangan atuh teh kumaha ge nyakum dah we. Dasar. Cek pipi harita bari ngaliekeun beungeutna. Emang kunaon kitu pi? Kunaon? Nanti kuno naon ngan pada pipi mah teresep lah. Resep? Emang resepna ka mana? Resepna ka saha? Ngan teu kasasaha. Cek pipi. Aneh. Ih, Nah, aneh. nya atuh aneh. Cek mod harita bari ngabelokeun mobil ka belah kenca.
mobil harita nyemplung ke belah alun-alun kota Bandung. Kemana aja tapi? Ya kemana tuh? Cek pipi bingung bari ulah teret. Kalau ya, Naon kalun alun atuh? ya tuh calik-calik alun-alun. Lah. Dan alun mah loba pi omongin, loba tukang ngamen kena. Segala hal ini. Cek pipi harita bari manyun. Nya ayo. Cek mood harita anu leuleuy na karanan bari imut ngageudeunyu we. Ningali nu geulis adat-adatan wae harita. Sanggeus nepi ka alun-alun mobil harita diparkirkeun. Curut tuanana turun, dililik harita. Pipi nyepengan di leungeun mood harita meni mung leupas we memang mung leupas. Sanggeus ka alun-alun mood jeung pipi harita darariuk. Suasana meni raosan kieu nya. Nya sih, jangan bobogohan mah. Urang mah teu pantes di dieu da. Kudu bobogohan di dieu mah. Tuh tinggal 5 tahun baru bobogohan. Pipi harita neuteub ka mood. Angap ya urang bobogohan. Cek pipi harita bernyengir. Sok rupa-rupa wae pipi mah. Cep duanana jara rempe. Tukang sirila harita tukang dagang. Rokok ya rokok. Rokok mang. Cek murid. Nggak usah. Enggak. Ih, masuk kan rokok. Nyosok atuh. Nah, ningen pipin mah terang. Kan kali-kali amang ngarokok antara ngahambeu. Apa terangan? Ya terangan atuh. Oh, nah pipi mah geuning mah terang masuk ke rokok. Nah, emang pipi sok maratoskeun akang ngarokok gitu pantara. Oh, Cek pipi harita. Kenalan kan ngarokok? Pipi teh nemalan harita. Kutipan neuteub we kamu harita nu nyeungeut rokok meni manyun-manyun. Naon? manyun-manyun ih. Ada pe anu ngarokok mah manyun atuh dah. Cek mur bari ngareret ka pipi terus ngamanyunkeun bibirna. Amud mah. Naon? Henteu. Cek pipi harita. Biar jajan mah. Moal jajan naon atuh da. Cek pipi harita. Terus di dia rek adawan ngahulang we nya. Naon atuh da? Nanya aja. Nya teu batur meninggal di bobogohan tuh. Cek mur dari teh bari nuduhkeun. Ku bibirna nu persis hareupeunana harita meni adak-adak we diukna teh. Neng pipi harita neuteub we seukeut. Aneh. Cek pipi harita. Naon aneh? Itu. Cek pipi harita bari nuduhkeun. Mood ngareret. Aya, ngerti dia. Kemana mau? Kemana dia? Ya kemana we yuk. Jalan-jalan lah, na mobil jalan-jalan mending ge kurilingan we. Oh, Harita mun anu rek cengkat keburu datang nu ngamen. Nu ngamen harita nu sorana teh karu-karuan harita dibere we ku mun teh 2000. Sanggeus dibere 2000 nu ngamen lainna datang deui. Kitu jeung kitu we, nu antukna mudah teh ngaleos. Nu ngamen anu keur nu gemeseun harita langsung ngundak. Balik euy atuh. Orang kita minta gede atuh. Apaan geus dibere Kang tadi teh pan cek mood harita. Atuh bere 2000 mah tuh. Ya tuh 2000 kan duit. Ayo api. Pipi harita nu bingung
jeung reuwaseun. Ayo Kang, Kang, ayo. Cek pipi harita. Bari metot dengan mood. Atau mood harita kabetot awakna. Mantong kabur sia. Cek eta pangamen. Pipi cicing heula pi. Ih, entos Kang. Paur ih, entos. Cek pipi harita nu reuwaseun. Naon ngomong naon tadi teh? Cek mood harita anu nyereuweul. Asa boga kasoparan antuh. Kasoparan kumaha pan geus dibere duit. Geus dibere duit urang nyingkam. Didinya kan kudu ngarti. Atuh duit 2.000 coy. Aduh zaman kiwarinan. Emang hayang dibere sabaraha sejuta? Hah? 100.000? Ingkur boga duit sakieu-kieuna ieu. Cek mood harita. Montong mamawa awewe teh gablak duit mah. Mood harita nu kesel dikitukeun teh. Kayaknya mana rek naon lah. Tong loba omongan rek naon ya. Cek mood harita. Entos Kang. Entos. Cek pipi harita. Aduh, geus awena euy. Hai. Cek eta pengamen. Pipi harita muriding bulu punugna ningali nu ngamen harita nyebut hai bari seuri teh roges katingali bari jeung ceulina bolong. Pipi muringis harita teh. Bari nyumput kana tongona emut. Ih, amit. Cek pipi harita. Gelis. Aduh, mana gelis kieu. Aduh. Sok dikumahakeun ku si anak lah, teuing. Cek nu ngamen. Mood harita anu leungeunna refleks sapada harita. Prak. Harita nyabok ka eta jalma, ngepret ka eta jalma anu ngadegeun. Gajol. Eta jalma langsung sakali ngepret langsung cengkang ka tukang aya kana 3 meterna. Gubrak. Eta jalma langsung ngagubrak. Tong macam-macam sih, ha? Tong macam-macam sih, ha? Siapa kena bibir tadi wengkul eta tutulangan ngomong teh sangeunana sia. Cek mood harita. Saha sia teh geuningan? Ai. Nyeun ngasalan ti heula. Cadas ya. Cek eta salah saurangna. Bari sauk harita narajangkeun pereupna ngarah kana awakna mood harita anu teu ngejat. Sakolepat harita manehanana miheulan nyerang ka musuhna hiuh cabrod harita keuna pisan. Set ku mood harita nu geus ngeunaan pisan kana dadana. Jongjong gubrak eta jalma ngagubrak sabaraha harita dadana asa eungap nakaranan keuna ku bereupna mood. Sanggeus kitu mood harita langsung ngangkat kerah eta jalma. Tong coba-coba sia sakali deui ku aing. Paehan ku aing. Cek mood harita ngancam ka eta jalma. Ampun. Ceprod harita sakali di mood harita. Leos mood harita. Ayo pi. Mood harita leumpang. Sanggeus kitu babaturan-baturan eta para tukang-tukang meureun didinya ngagulung ka mood kurang leuwih meureun aya sabaraha urang. Atuh pipi ngaleter sabaraha harita didinya. Aduh. Aduh, nu gelis ya. Rek lompat ka mana sia jadah? Ku aing di podaran sia. Cek eta jalma sedengkeun jalma-jalma nu di alun-alun harita. Nulungan hiji oge da. Manehna oge hayang salamet meureun. Resikona apa lamun milu ribut didinya. Mood harita nu digulung ngareretan ka ngurilingkeun paneteupna. Pi. Tetep tukang akang. Kang Pi. Ayo, tukang di dieu sing. Mood harita nu taki-taki sedengkeun pipi nu nepengan kana cangkengna mood harita. Lantaran geumpeur jeung keueung nakaranan ningali jalma-jalma lalaki-lalaki anu memang marelong di kamaranehna ongko. Salah saurangna harita nu jangkung badag harinya nyampeurkeun ka mood katingali godegna meuni. Panjang nakaranan jeung kadona ge aya jangotan deh. Dina leungeun katuhuna nyekel gitar leutik. Biasa we gitar tung-tung teh. Saha maneh teh euy? Wanian di dieu sia ngaributkeun sia jadah. Mari teh nyaho aing di dieu. Tayangnya urang mah. Lain urang anu nyasalan tapi eta nu ngasalan. Ngamen geus dibere duit tapi masih kena menta. Artina kurang keneh teh sia teh kudu ngarti. Lamun urang teh boga duit rek kumaha. Teu mungkin sia teh boga duit eta awewe dibawa kawas kitu. Nanti gablek duit mah atuh sia teh boga kabogoh. Urusan urang masalah boga kabogoh teh boga kabogoh mah. Ngan anu jelas cara maneh anu salah. Nyaho ngamen. Aing ngamen mah dibere syukur teu dibere syukur kuduna mah. Untung urang mere keneh sanajan 2.000. Cek mood harita. Alah sia pinter ngomong cadas ya.
sabrut eta jalma bakat ngokeukeun harita ka Mud. Mud anu teu mere kesempatan harita miheulaan narajang kawak kana leungeunna jebrod harita eta jalma ku Mud dua kali neungil kana pelbah buhu ceulina jeung kana pelbah irungna harita cer saterusna Mud harita nalapung kana cangkengna eta jalma jebrod galeong kubrag eta jalma nangkuban. Mud harita ngahajar anu lainna deui sabab nu lainna oge sarua nyerang ka Mud. Curelat, Mud ngacurilat. Tiluan sabaraha harita ngacuralit geus teu kuat di kumaha-kumaha. Mud harita anu inget ka Pipi. Cicing di Pipi. Cek Mud harita bari narik leungeun Pipi supaya ulah jauh tina awakna. Sor jalma harita anu narajang ti belah hareupna. Ngagunakeun kakuatanana tangtuna ngagunakeun peureupna anu bencing. Mud harita anu memang teu cicingeun. Berep harita ku Mud ditewak. Saterusna ku Mud make tanaga setakarna Mud harita ngeupel eta peureup rakak kadenge. Sanggeus kitu harita ku Mud ditajong pelebah gadona anu keur nolonggong ka hareup jebrod. Muruluk harita katingali muruluk kana terelas atanapi kana tanu. Mud anu geus ngancurkeun sabarang jalma. Lainna harita maralohok rada maralunur ningali kamampuan Mud anu kaos kitu. Jalma-jalma anu tadi ditengeul ku Mud teu hudang deui teu ngarenting puringis we. Salah saurangna harita maju nu belah tukangna nu maksudna ngabongohan beureun ka Mud. Awas ka. Harita Pipi anu ngagoak Mud gentak harita malik. Sanggeus malik kitu harita Mud nyampakeun sukuna yuk tebrod kana pelebadadana. Saterusna ku Mud ditarik leungeunna nu saterus ditelapung pelebah sikuna bletok. Eta jalma langsung kekerepengan bari cucungkelan lantaran tetela leungeunna potong sabaraha harita ku Mud. Mud harita anu nitah Pipi cicing. Cicing Pi, nagog. Cek Mud harita nitah nagog Pipi teh supaya bebas manehna dina ngagunakeun sukuna entong keuna kana sidana Pipi. Atuh Pipi harita nutur ke nagog we harita bari merungkut di satukangan Mud. Mud anu ngurilingkeun paneteupna, hayo maju kabeh. Cek Mud harita nangtang ka kabehanana. Jalma-jalma harita ngaroncara lenggeup we jiga orang welang harita. Ningali Mud anu memang gagah dina waktu harita. Anjir, gelok kitu eta jelema kuatan jago anjir. Cek eta salah saurangna meureunan ngomong ka babaturanana. Kan beutak we. Eta jalma anu sabaraha urang mah lumpat sedengkeun anu sabaraha urang deh harita ka hareup maju ningali ka babaturanana anu tinggal oleh dina waktu harita bari aya nu potong. Kan sabrut eta jalma narajang harita ngagunakeun gitarna. Gitar harita disada dipulang baling nu maksudna arek pake ngababuk kana sirana Mud. Mud anu memang teu cicingeun harita ngagunakeun aji kamampuanana. Mud harita newak pelebah gitarna nu saterusna eta gitar ku Mud diwejek sabaraha harita ku leungeun manehanana nebikakeun amburadul. Sanggeus kitu Mud harita nongtak ka eta jalma leungeunna jebrod jebrod. Dua jalma sabaraha harita diadukeun sirana ku Mud. Tuh geduk des. Cungkal. Ta jalma duana ngacungkal. Teu hudang deui kapiuhan sabaraha harita lantaran diadukeun sirana ku Mud nepi ka katurelengan. Lainna harita barora hayang maju. Beretak ke kabeh lalumpatan harita lantaran sieun ku Mud sabaraha harita. Ayo Pi, ayo mengpeng para kalabur ya. Cek Mud harita bari langsung narik Pipi. Pipi anu geus teu bisa kumaha-kumaha harita langsung we ditarik ku Mud dibawa kana mobil ka tempat parkiran. Sanggeus kitu Mud harita naik kana mobil. Mud naik terus majukeun mobilna semprung harita ninggalkeun eta pitempatan. Maju balik nyatana ka Batununggal. Mud ini tidinya ninggalkeun anu lain ngasalah kabur Mud sabab melangka Pipi sok sieun kumaha-kumaha. Harita Pipi anu pias sanggeus kira-kira nepi ka tegal gareg mobil harita eureun. Mud harita meuli cai botol karunya Pipi anu pias sabada harita. Sanggeus Pipi harita nginum. Nya cek Kakang oge. Ulah rek ulin ka alun-alun, bakal kitu da alun-alun mah. Untung akan teu naon. Amud teu naon. Cek Pipi harita bari ningalian ka Mud. Saterusna nyepeng kana pelebab pipina Mud. Teu kudu naon, Teu kudu naon. Ayo, urang mulang, geus wengi ongko. Cek Mud harita. Pipi anu neuteub kana beungeutna Mud
bisi kumaha-kumaha we meureun anu kasep teh. Sanggeus kitu mobil harita maju deui nyemplung init ka imahna nya tanu aya di Batu Nunggal. Sanggeus aya di Batu Nunggal pipi ari weus-weus harita beja kanu jadi kolotna yen mau di alun-alun dihurup. Jalma-jalma sedengkeun mahyar teh tiba seuri we. Benar gitu Mud. Bener. Lamun teu hariwang ka pipi mah di layanan kabeh dangan buru-buru we init lah. Nya kumaha we carana lah. Itu penting mah bisa aman we. Mod harita anu memang kacida pisan ruasna pang nama lina naon sok sieun pipi kumaha-kumaha. Engke mah urang pindah dewe ka Pagarsihnya Mud. Mereka Bagasi deui Pak. Cek pipi harita nya. Kapan di dia mah sabet direnovasi hungkul. Oh jadi ka Bagasi deui Pak. Nya. Rada kurang nyaman sabanana mah di dia teh. Memang tiis mah tiis tapi kacida pisan tiiseunana. Beda jeung di pagar ceban poe we cek paribasana ngadenge suara mobil peng-peng ka ditu ka dieu di dieu mah kan jempling we mun aya kana peuting teh jadi asa tiiseun pisan Mud Nya moda di dieu mah kudu ngarenovasi hungkul daripada ieu gitu ini kana pindah we heula ka dieu tapi mun betah di dieu nya di dieu we terus berenang tapi nya kitu geuningan asa sepi nekeranan. Jadi ke Pagarsi wae teh irahatan bade ngalih ke Pagarsi deui nya beres renovasi teh paling bulan ayeuna urang balik dewe ka Pagarsi ceuk mah ya harita nu ngarasa teu nyaman ongkoh di naon ngaranna teh nya di Batu Nunggal memang kasebutkeun imah mewah Batu Nunggal oge ngan pedah heuh ku teu nyaman we meureun biasa rame di Pagarsi di ditu nya ge di imah Pagarsi teh teu gede-gede teuing imah ditinggal nu jadi bapana we nya teu subur. Ayeuna nu keur direnovasi jadi kapaksa pindah heula ka Pagarsi ka ieu ka nanti ngaranna teh ka Batu Nunggal. Waktu beuki nyarelek ka peuting. Mod anu mandi harita peuting-peuting lantaran ngarasa bayeungyang awak. Saeugeun pipi mah harita langsung we ngaringkep di imahna atarapi di kamarna. Barang kadene gejur mood mandi harita pipi cengkat Amun kun mani banyak ieu ih. Wah katiris jeung sieun asup angin bira. cek pipi harita nu perhatian ka mood karunya lain ku masalah itu jeung ieuna meureun ai pipi mah tegung sirila mood harita keluar ningali pipi anu keur ngadekul dina deukeut balkon. Pi keur naon? Eta Kang. Amun mana iba koyak ieu. Nyari udang pisan po akang teh ngesang kapan tadi teh ningali pan. Nya Nya teu nah pipi teh ibak. ih da pipi mah teu ngesang. Eta satah akang ka kamar heula. Pipi harita nu neuteub seukeut ka mood. Anu dibalut ku Anuk asup ka kamar. Gek pipi harita diuk dina balkon. Sarengkeun mood anu geus salin harita ganti pakaianana sababna tadi mangesang. Harita keluar deui bari moal rokok. Gek diuk
deket pipi pareup-pareup tina meja buleud di balkon hari teh bari ningali anu lelar liwat. Asa sepi Kang ya di dieu mah. Nya si mama cenah bakal pindah deui kan ka ditu cenah. Teu betah pipi mah di dieu mah. Ning kana di itu di teh pagares sih nya. Nya atuh di tempat kota kasebutna di dieu mah da perumahan atuh. Ngan pan ayeuna direnovasi heula duka cenah sawe si apa mah cenah sasi ayeuna saep yeuna beresna cenah perkiraanana. Nah buan ditinggal si kakek cenah. Jadi meureun tos lami teuing jadi direnovasi kan segala rupina. Diagengan ongko ka pangkarenapan aya tanah kosong teh geuningan. Jadi agengan. Oh gitu. Saur si mamah mah. Jantan ageng atuh kena. Ya mohon pengintenan. Balik ke Bogor teh. Ke Bogor? Piraha da kadaya waktosna atuh ke Bogor teh. Ya, engke liburan. Kan sekedap di liburan, Kang. Tos ujian kan liburan pengintenan. Berarti ate pamit tos ujian mah. Kedah ka universitas pengintenan. Terus ninggal di mana gitu terus Acan dulu ya. Aku masih aweng ke. Emang dia dapet di mana gitu cenah? Nya duka tuh. Nyaman aku masih mama sareng si papa we pengintenan. Emang aman gitu. Berarti Pipi berarti SMA nya? Nya, Pipi mah tetep didinya sama didinya. Mau diantarkan duit. Kan meureunan sareng, wina sareng. Nya babe sarang bami henteu. Pipi kan nyenak mobil meureun kan biasa kan nyenak mobil sama meureunan. Ya, sih tapi Naon? ya kan yang sering Kang mah serang si Amud. Aku dijengah Kang wae atuh. Pan kemah Pipi oge siap mandiri berenang kan gitu. Teu Cek Pipi harita. Nah. Henteu. Mah. Pokona mah engke mah kena ka Bogor wintos. Rek naon gitu. Yang ningali we ka Bumi Amud itu. Mah betah cek Amud ge. Memangna Bogor teh kota gitu tempat Amud da kampung tempat Amud mah. Di Bogor ka ditu deui, kawetan deui. Era leuwih liang ka ditu deui Amud mah. Lain leuwih liangna. Ya wios ka mana-mana gitu, pingiring. Nyangke aku mangke lah. Tak pamit diizin nang si mama si papa kan. Pasti atuh ngizinan. Saur saha pasti teh. Nyasur Pipi, nyasur santuy ya tuh. Pipi. Naon? Henteu. Amud. Amud kan terus bobogohan. Mau dari teh kerung. Atos sih. Atos. Sareng urang mana? Sareng urang Bogor. Tapi kepungkur. Atos. Waktos Amud. Kapungkur di ditu di Bogor. Tapi gue sehari. Biar aku bobogohan sehari. Nya, bukan sehari ya Kang. Ya tau oke dah. Maksa bobogohan. Sanes anu ngamimitian.
Itu nu mimitian. Tama teh nyaho nanaon. Terus gimana Kang? Cek pipi. Nah, narusin gitu pamali ah. Ya sana pipi terus dewasa ini mah sekedap di SMP, SMA. Cek pipi harita meni agul sakedeung di SMA cenah dewasa. Nya kan pipi kan naon nyariskeun kitu, nyariskeun pelajaran pipi teh. Piranan nyariskeun kitu oge. Ai pipi entos. Tos naon? Kadu kabogoh. Ngantu acan atuh. Hoyong. Henteu. Nah, make jeung teh hoyong. Ngantu we. Cek pipi harita bari ngareret ka mood. Titipanana seukeut nakaranan ka mood. Mood ku teh nyengir we harita. Dua nana jep jara rempe. Mood ningali jamna anu ngalingkar tina leungeun katuhu kencana. Terus ngi boyo. Namanya oge jam 8 Ya kan jam 8 geus wengi. Aya akang mah tos dewasa. Kamu pipi kan masih kena barangkali jadi kena bobo. Pipi ari teh kekereuweut disebutkeun barangkali ke mood cakaka katemu deui. Dasar mu nganggapna emang pipi teh masih barangkali gitu. Nya atuh Kang cek akang mah pipi teh sika barangkali keneh we anu pokona mah aku mah we nu boloho kitu budak deui. Amun pun gitu teh. Teu ngartina naon? Cek pipi teu ngartina naon. Pokona mah. Cek pipi harita. Mood anu neuteup ka pipi. Mang naon? Henteu katang. Cek pipi. Aing ngomong teh. Pipi ari nyarios tara dipana ieukeun tara di teruskeun pamali teh. Wios weh. Cek pipi harita beri jebi. Mood seuri harita ningali nu geulis harita jebi teu pararugu. Ya, babayuk. Engket weh, Kang, sakedap deui. Cek pipi harita. Emang rek naon? Nongkrong di dieu teh tingalieun di dieu mah beda jeung di ditu nongkrong teh. Mun di Pagarsi nongkrong teh loba meca nu ngaliwat tengah peuting oge. Di dieu mana cingan? Paling aya motor ge 2 jam sekali motor ngaliwat beri jeung buburut-butan kan. Tapi betah kan tis. Dia bengi mah di dieu teh. Nya di bengi mah. Kamah babah. Cek mood eta. Dasar si semut. Cek pipi harita kesaleun ka si mood. Anu geus ngaleos harita mood basa bodoh teuing ngengki gue bae asup ka kamarna jepret dikunci. Pipi nu antukna oge manehna geus sarua we asup ka kamarna. Sajeroning sarare dua nana harita teu sarare ieu. Kacaturkeun di tempat lain nyaetana di daerah Bogor. Kacaturkeun ira anu ayeuna geus dewasa kasebutkeunana. Geus 3 tahun ira teh keluar ti SMA. Dina hate leutikna ira ayeuna geus boga kabogoh. Anu nyaetana ka Abdul jadian jeung Abdul lantaran ngarep-ngarep mood anu teu balik-balik mood. Tapi hate leutik ira cinta pertama teh tangtuna ka mood. Pernah kitu kieu ge pernah jeung mood ngamimitian teh. Ayeuna selama ka Abdul manehna teu boga pangalaman naon jeung mung we nolak lamun imisalkeun nya ngaran-ngaran bobogohan. Beda jeung ka mun ti heula. Ira anu ayeuna beuki dewasa wae. Mood selama 3 tahun leuwih teh teu pernah papanggih jeung manehna. Anu dianggapna ku Ira mah memang tara balik, padahal mah mood teh sok sering balik kan pada sok peuting kadinyana teh. Rarancepan ini subuh sabab mung papanggih jeung Ira tangtuna anu nepi ka Ira ge tang inget wae mood mah. Komo deui ayeuna ngadenge Ira teh memang geus jadian cenah jeung Abdul beuki we mung papanggihna teh jeung Ira mood teh. Sabalikna Ira anu terus nganteng pikiranana sanajan manehna boga kabogoh anu gagah kasebutna. Abdul anu ayeuna geus gawe di salah sahiji perusahaan swasta di Bogor.
antara geus beres kuliahna 3 tahun leuwih atuh. Sering ngajak ka Ira kawin, tapi Ira nolak wae. Pokna masih kene hayang sorangan heula cenah. Masih kene can siap pikeun kawin. Atau Abdul gitu bisa kumaha, terus we ngangsonan ka Ira. Nungguan nepi ka Ira daekna kitu. Dina hiji waktu Ira boga pikiran hayang nengan gawe ke Bandung. Tapi teuing diizinan ku Abdul anu jadi kabogohna atawa moalna. Dina pikiran we hungkul Ira teh hayang init ke Bandung sugan we di Bandung papanggih jeung Mud. Tapi dah memang namanehna boga kabogoh ka Abdul kasebut ka jalma ngarti anu istilahna kakara lulus kuliah jeung aya geus gawe di perusahaan swasta. Ira ge memang kudu jadi kolotna terus-terusan didesek supaya buru-buru kawin jeung Abdul lantaran cek jadi kolotna boh Mang Tatang boh jadi indungna. Rek nungguan naon deui calon salaki geus boga pari jeung boga pagawean anu matuh. Tapi teuing kunaon Ira teh asa nolak we lain teu bogoh ka Abdul da memang kasep kasebutna Abdul teh jeung beunghar deui. Mana boga perusahaan nanti mana boga pagawean anu tetep matuh. Pikiran anu tetep we ingat ka si Mud anu meureunna aya ceuk bayanganna si Mud teu beuki kasep wae meureunna geus gede ceuk paribasana. Kitu ceuk pikiranna Ira.